Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke Sugri para wargi ayeuna urang Bandungan bagian anu ka-48 dina lenjeran carita Jawara ti Kuburan karangan Keriksa. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina Hancaduka Tunda bagian anu ka-48 Pedaran Mang Dedi kebegatuanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam pasosore. Di hiji pileuweungan khusus nama atuh di Gunung Cadas Guhana Nini Kalingking nu harita atuh nyilas maya alias kalasugih telonya beunang ku Nini Kalingking. Tah kumaha atuh nasib satuluyna ngeunaan nyilas maya nya langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam pasosore. Reangna surat tonggeret mapaesan kaayaan alam harita da memang harita mangsa geus sore. Beda deui kaayaanana jeung di hiji guha, nyatana guha na tempat Nini Kalingking. Nyilas maya harita teh ngarasakeun singgah nyang hareupan eta nini-nini. Gusti Agung, aya di mana ari abdi teh Gusti? Ampun teh bet kudu ngalaman kieu ampun Gusti. Ceuk nyilas maya bari jeung sageruk harita ceuri. Cipanuna menikeun ka juu, beukilila beuki sadar. Yen dirina teh geus aya deui di kamarna Nini Kalingking. Malah barang disidik-sidik tetela nyilas maya teh diborogod dina tihang urut jang banara. Atuh puguh nyilas maya beukina lansa. Awak karasa lalinu, sirah bareurat, suku ge cing sireumeun. Geus eling nyai geulis. Anjeun teh tetela tukang tipu sia. Sugan teh heuwe lalaki. Ari pete batuan hoja untung aing teh geulis. Hampur sia bakal dihakan atah ku kami. Saha ngaran sia teh geulis hei? Boga ngaran atawa henteu sia? Ceuk Nini Kalingking beri jeung Noel gadona nyilas maya. Seak hate nyilas maya teh asa direlap. Panas nyongkab lain lumayan. Ari omongan Nini Kalingking teu beda we jeung anu gelo. Atuh puguh nyilas maya meuni keuheuleun sadengkeun bulu punduk nama karasa ting puriding-puringka. Lepaskeun aing teh setan. Nanaonan make jeung ngabarogod ka deui aing. Sok lepaskeun burung sia. Sia teh manusia tawa iblis ya. Ceuk nyilas maya bari jeung molotot ka Nini Kalingking. Tapi minangka jawabanana pipi nyilas maya harita. Kurang ajar sia. Ceprot dicabok harita. Bluk atuh harita. Nyilas maya meunikeun ka nyuku. Teu nyangka bakal jadi sasaran dampaleungeun Nini Kalingking. Atuh puguh tapak ramo meuni ngagalang opat-opat. Renghap atuh harita. Nyilas maya narik napas panjang nahan kanyeri jeung kapeurih. Tapi teu ngagorowo jajauheun ngajari tarik kalah kapok nyarekan deui ka Nini Kalingking. Ini iblis. Ini sia teh. Nyit ka kain teh. Ni
pisan rasa-rasan. Ditanya sebenar-benar ku aing kalah ngajawab ku panyabok. Lieur atawa gelo sia teh kalingking. Cek ngilas maya bari jeung huntu kakerot nahan amarah. Panon burahay beureum bakat ku amek. Tapi anu ayeuna oge dijawabna ku panyiksa. Jebet atuh puhu ceulikna ngilas maya harita ditampiling. Kuah ngilas maya ngegero. Da puguh paneunggeun nini kalingking mata katur lengang. Ampun kurang ajar. Nah, sia teh buat kabina-bina teh itu. Sira bener lieur. Teng-tengan sia teh kalingking. Aing teh sarwakeun jeung sato doh Gusti. Tulungan abdi teh Gusti. Cek nyilas maya berjeng ngarasakeun kapanas jeung kanyeri hate. Nyilas maya ngajerit meratan langit ngoceak meratan mega. Sasambat menta tulung kayang agung. Kumaha ari nyeni kalingking sedengkeun nyeni kalingking mah kalah cekikik ceuri. Panon bodas teh buburlakan mata inggiapeun galak alahbatan mata heulang rundat rindatna teh. Sok, geramen tatulung sia. Da dia di masya mau aya anu ngadengeon ka jabat di aing. Malahan mah moal aya anu nyahoeun sia. Yen sia aya di dieu. Nu matak lamun hayang ulah disiksa sok. Jawab padanya aing. Saha ngaran sia teh? Jeung naon sababna sia? Tadi niru-niru jalu sia. Nini kalingking ngomongna kitu bari jeung tu ngajungtungkeun gadona nyilas maya. Atuh puguh we nyilas maya rada bungaheun pok ngajawab kalawan jujur. Mudah-mudahan we ku jalan kitu nini kalingking moal nyiksa deui. Keren kuring nyilas maya. Ari pangna niru-niru jajaka. Kuring pikir ngalalana ngarah leuwih leluasa dina ngayakeun tindakan. Tak ditu sababna mah kalingking. Cek nyilas maya bari jeung neutup ka nini kalingking. Alus ari kitu mah sia. Ayeuna masuk geura molor lantaran geus terepotein sia. Da aing oge kacida ngarasa capena. Nganu ayana moal dilaan tali namanya ngajedog sia di dinya nepikeun ka iso. Dapongan sia atuh nu culangung belagu kaing. Cek nini kalingking ngomongna kitu bari jeung hiu. Jekok we deui. Eta kubeuk kitu jang tajong ka batur teh. Jekok deui itu urang nyilas maya ditajong. Atuh gurubug nyilas maya teh ngagurubug bakat ku nyeri. Malahan mah meuni muringis nahan ka nyeri. Sanggeus kitu mah leos weh nini kalingking teh kana bangku parantina. Goledag ngagoler jiga nu teu boga kahariwang. Sadengkeun nyilas maya nyeri perih nu teu aya papadana. Nalangsana ge kabina-bina ari ras ku nasib diri. Ku buah hate diantep. Ku batur der disiksa. Akhirna nyilas maya ngan ukur bisa sumambat jroning hate. Cipanon mah meunikeun kajuuh murubut salilana. Ari beungeut banara teu waleh kokolebatan we dina sawanganana teu beunang dipangpalerkeun. Kasugri para wargi, urang tunda heula kaayaan anu keur tunggara. Nyatana nyilas maya anu aya di jero guha. Teundeun heula eta sakedeung, tunda sakedap tangtu kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang puseurkeun perhatian urang. Nyatana kaayaan di lembur Cilayung. Harita teh mangsa alam geus magrib. Mang Sambi atuh keur ngajejentul sorangan di tepas hareup. Ari bojona keur nyangu di dapur. Dina kayaan kitu pok Mang Sambi ngomong sorangan. Cilak aya. Di dagoa nepikeun ka wayah kieu jang banara daya bae. Neng malati deui sarua teu moh-moh. Duh. Na kamarana atuh nya nyar-nyar pi kamelangeun we.
Umah lamun aya nu ngiwat jigana aing bakal katempuhan mangkaning sangkilang nah aing ngomong teh mangkaning geus janji ka Juragan Saron aing teh deuk ngajaga kasalamatan Jang Banara ari ayeuna taya balik deui kalabur kitu Jang Banara jeung Neng Malati teh kapipiraku deui make kabur sagarupa tapi kamana atunya mata lieur kana hulu aing mah ceuk Mang Samdi harita bari jeung usapan tarangna ari diukna dirobah jadi nangkep tuur cumagug jiga nu bingung pisan ari panon mah moloho we kaluareun imah bangun nu jauh padinena ari kaayaan alam di luar beuki lila teh beuki poek bae ka ahli warisna malah jangkrik jeung gaangget ti tadi geus reang di sarada di kajauhan sakapeung-kapeung sok kadenge suara anjing anu babau estuning matak nambahan keung pikeun Mang Samdi nya tungtungna kaayaan alam teh rakatekreup weh jadi poek pisan langit haleungheum jiga-jiga nu milu bingung ka Mang Samdi bentang-bentang teu aya anu nembongan teu lila jeledur bedug isah geus kadenge aya nu nakol tapi Mang Samdi encan pindah diuk di tempat nu tadi kitu deui atuh Banara jeung Malati bodas candara tahang lantaran harita teh aya keneh di setengahing perjalanan mangkaning lempang dinu alam poek tur dipileuweungan katurug-turug Malati bodas mah bari jeung mamayang Banara atuh puguh we beuki kendor di jalan teh mangsa alam nyerelek hante karasa sanggeus liwat mangsa isa di luareun imah Mang Samdi kadenge aya soran lempang malah gurulung aya nu nakoh-kohol awi jigana mah nu deuk ngaronah atuh gebeg Mang Samdi harita ngagebeg tok ngeceuwih ngomong sorangan Masya Allah Gusti Robul Ijati hampir poho ayeuna teh peuting ieu aing giliran ngaronah mangkaning sangkilang nah aing ngomong teh mangkaning Jang Banara jeung Malati bodas eueuh bae datang kudu kumaha yeuh tapi geun bae sakalian we arek bebeja ka batur-batur ngarah bisa mantuan di mana aya nanaon cek Mang Samdi kituna teh bari jeung nangtung maksada mah harek bebeja ka pamajikanana yen peutingan eta giliran ngaronda anu geus biasa tapi panto imah aya anu ngetrokan harita teh sarta disusul kudu pupuntenan Rontan Mang Samdi aya di imah tuh woy hei ayo orang ini ke kucing woy hei cek sora Supari babaturan ngaronda Mang Samdi atuh gancang Mang Samdi ngajawab bari jeung rungah ringeut aya kuring mah ya sok kajaroroh raya da kuring mah candang dan acan malahan macan dahar acan cek Mang Samdi kituna teh bari jeung bukakeun panto menikeun ka lebar pisan bre di luar aya nangtung nu teh alian iwah Mang Supari jeung Jang Halma babaturan Samdi waktu ngaronda kalawan eueuh nu ngomong di karacat Jang Halma jeung Mang Supari arunggah ka imah gek dariuk dina kursi atuh gek nu boga imah ge nyatana Mang Samdi diuk pok Mang Samdi harita nah harus rusuh teuing Mang Supari meni giat ngaronda teh euy da ceuk rasaan kuring mah sore keneh ieu teh ceuk Mang Samdi bari jeung ngodok saku kampret usiwa ngaluarkeun dompet bako ari Mang Supari pok harita ari maneh Samdi
Cek saha sore kene apaan itu geus liwat Isa nyamejeuh we indit wayah kieu mah dia biasana oge sok wayah kieu ini teh tapi nah geuning beti iseun anu mah euy nah kamarana tuh Den Banara sareng Nen Malati Cek Mang Supari bari jeung rada teret tina pantok ka tengah imah. alah nyeta tuh Mang Supari kuring teh keur malaweng puguh nu mata kana waktu nangaron ge hampir poho lantaran geus baluang mikiran Den Banara jeung Neng Malati aranjeunna teh teu area di imah Mang Supari kamana kamana teuing atuh kamana manana mah da teu bebejah heula malahan mah isuk teh waktu ditinggalkeun ku kuring yang Banara teh keur kulem kene dah kuring mah liar teh sok subuh kene tapi di daguan nepikeun ka wayah kieu hari Den Banara eueuh wae euy jadi bingung gitu. Cek Mang Samdi harita bari panunan neuteub seukeut ka Mang Supari. Loh teu arayanya nya aduh nah kumaha tuh Mang Samdi make jeung teu kanyahoan sagala rupa ai kumaha lamun urang katempuhan. Cek Mang Supari kalah ngahelewang jeung nganaha-naha ka Mang Samdi teh. Manehna oge jiga nu milu manghariwangkeun sok sieun Jang Banara pinanggih jeung kacilakaan. Nyeta kuring oge bingung teh Mang Supari mangkaning sangki Allah mangkaning kamari teh pamana datang ka dieu datang sarta muni omat-omatan ka kuring naon cenah nya sangkan ngajaga Jang Banara cenah tapi dah kumaha atuh Mang Supari kuring dan teu bisa nutur-nutur salilana jeung teu bisa nalingakeun unggah waktu deui apa kuring caloba pagawean di sawah di huma nu mata kieu kajadianana tuh bingung kuring teh Mang Supari. Cek Mang Samdi bari jeung ngarahuh narik napas panjang. Mang Supari jeung Jang Halma ngaseukur bisa tingarenghap bari jeung narik napas. Sanggeusna rada lilapok Mang Supari harita. Alah sia hari pamana teh saha teh euy di jeung deui iraha mulihna hari si Mamang jenenganana teh si Tangkorak Hidung uluh hiji jawara kahot anu geus kasohor puluhan tahun ka tukang uluh malahan mah rurupaanna oge ih ekstoning mata sawan kolot jeung mata kukurayun tapi hatena mah bersih Mang Supari. Jeung Mang Samdi bangun anu reueus pisan tapi sabalikna ari pikeun Mang Supari jeung Jang Halma mah estuni mata teuwas lantaran ngaran Tangkorak Hideung teh geus loba anu ngadenge. Atuh pok Mang Supari nanya jiga nu kurang percaya. Ke dedengean dewe teh si Tangkorak Hideung Samdi nah teu salah ngomong si laing asa dina alam pangimpian ngadenge ngaran teh euy bener kitu Mang Supari. Nah begigan teu percaya ka kuring datu waduh teu sangkanya nah bener eta si Tangkorak Hideung anu kungsi kasohor baheula teh kitu lantaran kuring oge geus kungsi ngadenge bejana mah yen anu ngaran Tangkorak Hideung teh hiji pamimpin nu kasohor para jawara sejina talu ka manehna Mang Samdi tapi nah ayeuna bet nganjang ka imah urangnya ka imah si laing maksud teh ka lemur urang palang siang curigna euy lantaran kungsi kuring teh ngadenge yen si Tangkorak Hideung teh geus leungit di alam dunya puluhan tahun di dana geuh sekaliwat tah kitu sababna mah di nu matak kuring ngarasa kaget. Jeung Mang Supari bari jeung neuteub kana beungeut Mang Samdi.
Pok Mang Samdi harita. Benar. Mang Supari dah kuring oge atuh satadi nama teu percaya. Malahan mah nempuh banget na waduh nepikeun kaluncat kuring mah bakat ku sieun. Na kunaon? Lain aku naon jiga juri kuburan. Aduh kuring mah teu sanggup ningalin lagi. Lantaran bisa kaparengkeun tepung ning zaman kasohor dina bebeungetan kitu rupa. Tapi kenalah ulah dipikiran Mang Supari nu kitu namanya. Keun bae lah lalakona mah orang luar engke di gardu bari jeung arona. Lantaran lalakona panjang. Aya mah dagoan heula kedeungnya. Kuring rek dandan heula jeung rek bebeja heula kajikan. Rek sakalian mau bedog. Buru atuh kanjangan. Bisi penting teuing arona. Nyar-nyar pi omongan buru. Jeung Mang Supari nitah buru-buru bari jeung beresan sarung naga kana kokola awi jiga anu geus hayang indit harita. Ari Mang Samdi teu ngomong deui terus geblus asup ka jero imah. Malah harita kene bebeja ka pamajikanana bari jeung ngarawel bedog nu mait dina paku. Sanggeus beres terus ganti pakaian ku paranti anu ngaronda. Malah teu poho nyoren bedog jeung mawa kokola awi. Sanggeus sagelana rengse koloyong Mang Samdi ketepas di pok harita. Ayo urang arindit enak euy. Mungkin urang teruskeun ngobrol jadi tuh. Jadi mah kurang salse euy bisa kaburu aya pakulisi duh. Pakulisi teh keur macarewet galak deh. Cek Samdi bering nyerenge belah mukakeun panto. Ari Mang Supari jeung Jang Halma jung atuh harita narantung terus atuh tarurun kaburuan. Sanggeus aya di luar pok Mang Supari harita. Aduh, poek pisan ayeuna mah yo. Padahal sakuduna mah caang bulan pedah angkeb kitu atawa rek hujan. Jeung debet asa kareueung kieu kuring mah yeuh Mang Samdi. Rek aya naon nya? Cek Mang Supari berjeng usap beungeut. Keun bae keum jeung poek oge yuk. Urang arindit. Cek Mang Samdi bari jeung terus ngalengkahkeun sukuna lalaunan. Ari leumpang teu bisa gancang da alam poek teh terus dituturkeun ku Mang Supari ditema ku Jang Halma. Tilu jalma tingkarayap dinu poek deuk ngajugjug ka gaduh ronda. Tapi sok sanajan kitu ge kokol awina mah teu burung ditakolan meuni ratok mata kuas. Atuh meuni haneuteun kaayaan di lembur Cilayung teh. Telila antarana serog tiluanana kagarduh ronda terus arasup lalaunan pisan geek Mang Samdi jeung Mang Supari diuk dina palupu. Ari Jang Halma ngaragamang kana kohkol badag nu gugulantungan kurulung kohkol ditakol 8 kali. Duh, rada gopro kokol teh Mang. Pedak peuting atawa goreng gitu. Meuni teu tarik pisan sorana meuli heupeuk. Cek Jang Halma beri sok nuna panako kana jero beuteung kohkol. Geus kitu geek diuk dina palupu. Ari Mang Supari pok harita. Piraku. Apan unga peuting oge kieu kayan teh moal nya ya kohkol ngadadak jadi gopro alias goreng eta mah. Nakona teu tarik. Mang Supari bari mulen sirahna ku samping sarung. Ari memang apaan kuring teh geus tuman suatu kata kok mah pang-pangna na koh-koh piraku mah kitu tarik sagarupa. Na kudu kumaha arena koh-koh atuh Mang teuing atuh. Teuing geus ulah ngomongkeun nu teu paradu gusok. Geura seungeut lantera teh tah. Ngarah rada caang da teu puguh ai poek mah euy. Cek Mang Supari beri nepak reungit nyocok na pipi. Atuh di mana lantera teh Mangnya? Dah heueuh poek mah teu ngeunah nya karasana teh asa eungap jeung asa dipanyara we. Cek Jang Halma bari jeung terus ngahurungkeun kayu api cekes bray kaayaan jadi caang. Terus Jang Halma teh nyeut lantera sanggeus caang pok Mang Samdi harita. Tah ngeunah ari kieu mah sok urang ngobrol deui keun bae lah ngeder mah engke we geus rada peuting. Lantaran kuringna capek kene
Cek Mang Samdi bersila dina palupu. Terus ngalinting udu daun kawung. Sok atuh, Mang, arek ngadongengkeun naon heula ieu teh. Cek Mang Supari barejeng nurutan nyeun udud tina daun kawung. Malajang halma oge teu tinggaleun. Kalawan saterusna mating serbung we ararudud bangun anu nikmat pisan. Enak kieu ye. Urang naruskeun lalakon anu tadi katunda. Nyaeta ngadongengkeun si Tangkorak Hideung teh. Narah Mang Supari jeung Jang Halma ngarti kana lalakon anu sabenerna. Sok dengekeun, kuring deuk mamimitian ngomong yo. Cek Mang Samdi barejeng ngonyot heula ududna. Ari Mang Supari pok harita sok-sok atuh. Kuring ogerek di Bandungan. Jawabna Mang Supari barejeng ngeukeub ka Mang Samdi. Dua celina geus rancung-rancung rek ngadengikeun dongengna Mang Samdi. Dumatak ati-ati pisan mancok meulikeun ka molohok. Anu harita atuh Mang Samdi deuk ngadadarkeun lalakon si Tangkorak Hideung. Telila paralak Mang Samdi ngamimitian ngadongeng. Anu pangheulana diomongkeun teh waktu manehna luncat kaburuan, terus ngadongengkeun sagala rupa omongan-omongan Kisaron jeung Banara katut Melati Bodas. Malahan mah kajadian gelut antara Melati Bodas jeung Nini Kalingking oge kabeh didongengkeun ku Mang Samdi. Mang Supari jeung Jang Halma anu ngabandungan meuni colohok. Sakapeung percaya, sakapeung mah rada-rada teu percaya. Lantaran naon? Lantaran loba anu teu kaharti kupikir, teu kahonta ku akal maranehna. Sakitu lalakonna teh Mang Supari Jang Halma. Nu mata kuring mah rada hariwang ku ayana Jang Banara leungit. Cek Mang Samdi nutup dongengna. Ok atuh Mang Supari nempas barijeng ungut-ungutan. Oh, nya kaharti atuh ai kitu mah. Paingan atuh paingan Samdi jiga anu bingung si laing. Cek Mang Supari henteu kebat ngomongna. Naon sababna? Lantaran ti kajauhan kadenge aya sora anjing anu ngagogong. Malahan mah kaayaan jadi matak pikasieun. Katurug-turug cih-cir jeung bebencet teu daek jempe. Mang Dedi izin atuh. Minimal Mang Samdi harita ngamimitian ngomong kalaunan bangun anu guguk. Alah, sadaya anjing ngagogognya. Tapi nah jadi kieu kayaan teh. Lansian we bakal lain teu beres. Bakal lain teu dipiharap. Cek Mang Samdi diberi jeung ngesodiukna ngadeuketan ka Mang Supari. Sadengkeun Jang Halma anu di sisi meniluncat ke tengah. Atuh bru ninggang Mang Supari. Alah. Ari maneh sia teh Halma? Batur keur diuk teh kala kadar sia dirontok. Cik atuh sing gableg kinten-kinten cek Mang Supari bari usapan pipina anu kasiku. Sedengkeun Jang Halma mah teu ngajawabna naon. Kalagah nunjuk keluar bari jeung sungut calawak. Aturet Mang Supari jeung Mang Samdi ngareet keluar. Barang brek. Ulah kolak. Kepung-kepung. Duarana ngagebeg ngarenjag sateker kebon. Lantaran di buruan garduh aya anu ngapedega nulah cangkeng. Huluna bubuk jeung pinuh ku getih. Katara atuh boborelakan katojo ku cahaya lantera. Geblig eta makhluk teh harita. Kadenge jiga anu lumpang. Tapi jirimna tetep cicing. Atuh puguh Mang Samdi jeung Mang Supari katut Jang Halma. Merengal gebrig bakat kusieun. Untuk neroktok panon buriah benceli. Sungut calawak eusoraan. Dikorok lok-lokan asa mengpetan. Terkitu gajel Mang Samdi luncat ngarontok ke Mang Supari. Lantaran ngobelang gedeg di luar teh jiga arek ngarontok ke Mang Samdi. Halah, curing dari wah. Aduh, ini wah si petut kilap meureun. Cek Mang Samdi beri ngagibrik. Bulu punduk geus asa kanal bakat kusieun. Ting puring-puringkak jeung ting paruringkak we atuh. Anu disebut dari waku Mang Samdi. Barang dia disebut pecut kilat les.
Eta diliwat teh ngaleungit irang lebih tanpa karena jika nu ngarasa era pedah ngaranna disebut. Parandene kitu giemna geus teu tetempong ge. Mang Samdi jeung batur-baturna telah beuki soak. Bujur asa kokoplokan. Sakujur awak nyorolok ke Sang Tiis. Pok Mang Samdi ngomong deui berjeng sapan punduk. Alah, ririwat teh ngumput euy sieun meureun. Ih, kumaha lamun ka dieu euy. Moal katempo datang da ka dieu. Geus ngarangeum ka urang yeuh. Ceuk Mang Samdi ngawawaas berjeng luak niuk. Huntuna mah toleh neroktok. Awak ngagibrig jiga nu kabulusan. Sadengkeun Mang Supari jeung Jang Halma jiga nu ripuh pisan. Duanana eueuh anu bisa ngomong. Kalakah moloto teh berjeng ngagibrig jeung ngadegdeg. Talila hiuh de aya angin ngagelebug sorada seah meunikeun ka ngaguru. Malahan makna cakaka kadenge aya nu seuri. Mun tarik mata kukurayeun teu barengan ku ngaguru na soraan. Parah katak ayeuna seuri jika deukeut kana gardu. Barang jegitu parah katak deui gigireun Mang Samdi aya anu seuri sorana ngagerem estuning handaruan. Samdi, kamana si Tanggura Gidung teh? Samdi, kamana si Tanggura Gidung teh? Aing rek minta pertanggungan jawab di manehna. Cek anu seuri bari jeung diteruskeun kunanya ka Mang Samdi. Atuh puguh Mang Samdi teh meuni soak. Harta keneh sebrut atuh hitut leuheung lamun teu bau. Calana ngadadak baseuh gabru Mang Samdi ngarontok ka Mang Supari. Terus pagulung-gulung jiga lulu tiluanna ngagibrig beuki parna. Aya nu nanyakeun ka ui. Tulungan bat. Aki mah tobat aya riri wa bisa. Cek Mang Samdi bari nyusupkeun sirah kana lahunan Mang Supari. Ti luhur ngomong ti handap ribut. Duh gurubug. Mang Supari ngagurubug reuwas campur jeung sieun. Alah, sia Samdi nurus tunyo sia ngejus. Aduh, sia. Aduh, baso aing disuruh ku sia. Alik senging ka Samdi. Aduh. Mang Supari oge ngagibrig leungeun pakepis nyingkahan Mang Samdi. Jabak bau diongkoh. Anu harita susurulug deh kana lahunanana. Antukna dua nanas disurulug. Ai Jang Halma ngagibrig atuh bari panon melotot. Digaduh rondah ngadadak jadi bragbrig brugak kunu jogol. Sabot kitu cakakak di luarin gaduh aya deui anu seuri. Surana ge meuni keuman awuhanana ting sareor ka bawaku angin peuting. Cek anu seuri meuni nong toreng. Tamat anu seuri terus disusul ku sora anu ngoceak bangun anu kanyanyerian. Malahan maturu sumarurung jiga nu gering ripuh. Tobat ampun hulu aing hancur ada jari ampun ya. Tobat ampun Cek sora anu humarurung di luarin gardu. Atuh anu tiluan beuki ngagiribrig we. Palupuh anu sakitu legana teh geus baseuh ku citi.
Mang Samdi jeung Mang Supari masih keneh silih sadekeun. Duanana silih serudung pada hayang numputkeun sirahna. Sanggeusna dadalila jep sora angin teu kadenge. Malahan mah teu aya nu kadenge iwati sora napas ti lurona anu bangun eungap pisan. Panonting bencelik jika nu kabuhulan. Leungeun ngaleper kawas nu lilinieun. Lila kulila Mang Samdi jeung Mang Supari rada sadar. Lelembutanana atuh anu tadi kalabur daratang deui. Pok Mang Samdi ngomong rada ngageter. Alah. Mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Naon anu bakal kajadian? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua Mang Dedi baris maluh bagian anu ka-50. Hatur nuhun loh ku Mang Rupi perhatosanana. Ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.